Tadi teu kadenge cek urang naon urang kitu. Naon? Kurang Orang ajar. Cuk, kamari. Hei. Kalau aing. Sok, aing. Sianya nu nitah preman teh. Sebenarnya mah jang nyiksa aing nya. Oh, aing terus terang. Nah, sia nanaonan goblok. Aing salah. Oh, dah sih kan kamari kalau aing. Geus we. Oh, geus lah, sok kampura we lah aing. Sok pilih hampura. Adanya aing. Sopkeun. Masih engke pangi di jalan we. Ka urang agarana teh. Kita kabur ada bete euy, ku aing digusur heula ka dieu nya. Tina asongkeun ku aing ka Mang Lebe. Ini salah paham kamari ge. Tuh aing sia kamari di ditu di ruang teh jeung sia nya. Oh, kemari aja. Mah, euy Mang Lebe. Emang comro areuh ini dia. Aduh teh aing geus coba mah aing deuk ka si Lebe. Memang dihanap di tomat biasana mah. Tuh, euy dang. Cau, yang cau banget. Wah, euy, kamari teh. Kemari. Main dulu mengape, nanti aja lah. Yang karena orang tok deh. Ah, dan buruk euy. Ini yang jadi yuk. Yang minum ah. Sama segala hayang we kana hakanun teh. Oh, ini besok kada deui. Dang, mantap. Enggak atuh bahkan ngopian. Kopieun kumaha sia tempokeun sasakalong teh. Yeuh jeung sia. Hei mantap ah, urang ka itu ah, sawah. Eueuh isuk Urang mah ka. geus atuh urang ka kebon nah nya. Aing ieu bisi kucaah itu Apa aing dia ngajak ka kebon. tadi kan ke kebon. Urang ke kebon atuh abah jauh lah. Yus, Naon deui atuh dah. hayu ka kebon jeung aing. Wah, ayo kan orang dia ngajak ke kebon. Lebih can ka dieu itu euy. Ayo. Nah itu euy. Ciga si kurang ajar si kolot bedegong jeung si bodang. Tes di dieu gitu. Awah hayang di ruang kerepes deui ku aing. Tak beli lah. Sama aing mah lebih euy. Bocan ka dieu we berenang. Kalau meningkat itu, yang ke bawah, ke bawah bukan lah ide ini. Karena dia nyari di balik kan. Tahu. Main gue nya. Masih nyari awak we nyiksa jelema ya. Wah, aduh ini satu tipe patut toko aing. Wah, saporokan. Ini motor aing. Aing marah bola euy. Ning, coy itu juga sangat deui euy. Dang. Mbak orang ah langsung ke tomongnya. Tuh, ay. Oh, itu di sini euy. Di alung, bom. Balik nanya aja. Wah, ini kan ke bawah di kucah aya mah palon dewek. Nangis si jeung si bodang teh. Ayo kudu teang deui euy. Aing teh gubuk duit deh. Sorangan ka itu neang sudi. Ajak di si bodang era. Jadi bere duit. Ya kene. Ah, ya kene mah sakeun. Oh, rek ngajak si bodang. Ngobrol lagi. Ya. Bisa loba kene euy bibit teh. Alhamdulillah ya. Berapa ewan kurang WC
Tengah kidulna angkas gitu sing bakal dia. Sudah. Anjir. Emang comro euy. Nih, kan, Mang. Mang. Bro. Naon? Nih di video gini kan. Korek doang. Heeh. Naon? Dekat dia we. Wah. Bukan cing minum atuh. Ah, iya. Udah mulai dulu lah, panas. Iya, kamar. Nih, ada dia, shit nih. Iya, kayak gede we. Iya, plak bawang tereh dipanen udah sih. Budug, si talenter ada panen, tingalikeun. Naon? Rapena we. Naon? Dia tadi kadi itu ka sawah kadi itu Cuman kebun jagong ka saung. yang minum mana teh? Oke lah tuh. Kan ada panojos. Naon? Panojos. Coba tuh. Kunci we. Oh, sok ada ke. Aing dia yuk. Naon? Mesti saja lemah sih Sabah. Di itu hampir rek di saung Mang Somro. Bisa anu mana? Anu ciri-ciri teh bukan teh bodas, preman nih, preman urang di palak nya tadi teh. Jangan si Sabah beunang. Disiksa ku si Sabah di garelut teh kana ari hui. Tinggalut. Apa nanti ieu caritana teh. Preman eta teh dititah si Sabah teh. Kita ke Mang Somro sebenarnya mah. Dibayar ku si Sabah teh respek. Salah sasaran kalah Kamang Lebe. Nah, asal lieur urang mah. Naon? Pan tadi cai teh geus dina ieu. Baik ya tuh lami kena wadah ieu. Bener kadinya. Baik lah. Terus kumaha eta teh? Bete parere omong we. Rame motor si Abah rusak. Gebrak. Panuju aing. Oh, jadi jelema eta teh anu ciga dedes teh ya, bukna. Ciga dedes. Ayo udah bodas ieu. Nu serem preman. Teh teh dititah ku si Sabah. Dia lama keur nyiksa Mang Comro. Oh, syukurang ajar Nah. merenya. Ai sisi teh meureun teh apaleun Mang Comro teh saha. Disiksa we. Si eta teh si preman teh kalah. Anu malah ka Mang Lebe. Teh kitu caritana teh. Si anjir, berarti eta teh titihan sekolot pedagog bisa bener mah. Yang nyiksa urang. Ah, nurus tuh nyung gitu carana. Disiksa ku si Sabah. Nah, jeung ieu pan baladna. Baladna. Abah. Si Sabah teh ngan si preman eta teh apaleun Mang Comro teh nu mana kalah si Mang Lebe nu disiksana. Terus minta bayaran ke si Sabah. Apena dijabel ku si preman eta teh. Hari bebejana mah geus cenah nyiksa. Efek geuningan kamari si Sabah kalah disiksa geuningan di jeung Mang Comro. Oh, kok yang di ruang kerepes mana ge apal kan. Kurang ajar. Rek minum deui. Sok ada kana teu buru beakeun eta rek dibawa. Tong ieu nya, tong amek ka urang nya Mang Comro mah nya. Ah, maneh mah mencela-mencele sia teh. Pek ka ditu, pek ka dieu sia mah. Yeur aing. Naon Mang Comro? Oh, pek ka dewek, pek ka si Sabah. Nah mah. Ada urang mah tiba lagi kitu, urang mah saha we nu mere duit urang mah. Ya sia mah penyakit kayak gitu teh kalau Urang mah nu mere duit, nu mere dahareun, ngajak ngaliwat hayu we jeung urang mah. Urang mah da kitu ka sasaha ge. Baik ke maneh lieur aing. Ayeuna si Sabahna ka dieu teh. Ada bete barang si Sabah teh. Ka dieu. Di saung keur marabeula meri bete. Urang sini be kada nempol eta kebon tomat. Oh, baik lah kayak gimana mantau ka dieu nya. Nyusul maneh hareuna. Bener antep lah. Ayeuna teh ka dieu sia teh. Bakal ka dieu mah. Teuing di ditu da keur eta. Tah. Pasti da bakal ka dieu, pasti bakal nyusul maneh, tapi kan teu apaleun aya urang. Jadi ayeuna mah sebab maneh geus nginum cai urang, ieu cai mahal ieu teh kade. Teh. Heeh. Saya sabaraha ieu. Asyok Mere tiru ieu. Ada paket. Kana ayeuna mah maneh bantuan urang jailan teh siapa? Deuk. Heeh. Kan ayeuna geus nginum ieu sia teh. Deuk mah. Orang emang
buruan cai hungkul aja. Asih bae cai oge nah hayang jeung naon atuh. Tadi teu kadenge cek urang naon urang kitu. Naon? Ger. Ayo we urang mah rek ngegelan sabah oge. Yeuh, tong lobat teuing aing ngeueuh deui yeuh. Panana ka, aing aing. Utang adenge teh bisa ieu naon cai balong teh saat. Oh, pasti bakal yang cai Oh, kamari bener. urang yang cai ka ditu. Keun orang yang daguan deh. Kumaha jailanan ke? Gampang ke orang atur, Pak. Ya. Ieu we tuh. Urang goroan urang rek kadinya heula sakedeung. Oh, ji. Rek ngomekeun eta galengan aya nu urug we. Oh, bari garawana si kolot gede goh, mah. Heeh. Tuh. Geus lah tuh. Oke, urang hadi deui nya. Nya. Oh, siap. Bu, kita si kurang ajar si bodang. Ting kumaha. Asa kana duit. Wah kaneun si tang. Pasti we mihak. Tapi paduli teh nu penting ayeuna aing aya batur. Nih, tuh si Sabah euy. Kamana nya? Mageun heueuh rek nang cai teh mah. Anjing ge urang gailan jeung jomblo ah. Tapi ah saung ah. Cah deui itu palona. Ah, sekarang deui palona. Kamari teh si bodang teh mulak ka dieu nih. Cek ini. Aduh. Bodang kerna, ini hajat paling ah. Rame deui jeung si bodang kamari ge. Kenaon, Dang? Naon? Keur sibuk teu? Naon deui, Bah? Keur sibuk teu? Teu urang ah, geus da rek balik kedeung deui ge. Mau kebalik lah. Rek naon deui? Antir ka itu yang dicai. Ah, anjing kamari ge baraseu urang. Bahaya tuh Dang, urang batur Dang euy. Kumaha tuh ya? Hayu tuh Dang, antir Dang. Teuing euy urang rea mah rek balik urang. Nah, tuh Dang sakedeung. Urang mah maneh di dieu ayeuna kieu teh Bah. Kitu hayu di itu gede amak anjir aing. Wah, aing mah gede amak mah. Ya, ku aing bere duit. Urang teuing rek perlu ah Ya, ku aing bere duit ya. Ya, ku aing bere duit ke jieun budak maneh. Oh, sakedeung tuh Dang. Nasa kos jeung balan. Dia ku aing geus pangeungelankeun pan preman bieu. Anjir. Coba euy yang balik urang. Hayu sakedeung atuh. Awas mun gede amak deui. Moal aing mah pola gede amak takol aing kepalonya. Yuk. Ya, aing nama mah gede amak ke maneh. Ya we aing pangawakeun jeung hungkul heuh. Mau awi deui. Entong aing anu bager. Ah, tuh babari kur kieu. Nah, mah tuh. Udah aing duduna. Tempo kendang anjing saat deui tempo balang Dang. Apa jura teh alus tuh? Oh, meureun saat deui meureun. Tong lilat teuing ah urang Wah, buyang ah. wah. Ya paling ge cepet. Nih. Duh, ayo di rumah itu video. Naon lilat tuh. Kenapa mana dia? Kan naon kuan aing atuh ieu. Asa ku kebeneran. Anjing panggil di dia. Naon hayang di ruang kerepes nih ku aing. Eta gawir jangkung gitu. Sok, dan Ya kemarin. Hei. Kalau aing. Sok, aing mau buka itu. Ya Dang bantuan Dang. Ngos ah ngapura geus. Ayo Dang bantuan Dang. Mau aing ah. Ya kemarin teman-teman aing henteu. Ngos tong para siapa nek ngomekeun cai. Itu, aing gawe rek jangkung. balik. sia nya nu nitah Itu preman gawe teh. jangkung. Sebenarnya mah jang nyiksa aing nya. Oh, aing terus terang. Nah, sia nanaonan goblok. Aing mah make we ka sia. Naon? Sia geus guna aing. Sia ada salahna, Babang. Nah, han salah kumaha aing? Naon yang layak ka aing? Urus teh panar maneh. Kumaha Dang? Ngos di hampura geus. Donana ge salah. Iya, aing membawa karet bantuan aing ngareng kos ieu. Aing lamun arek para si arek balik aing mau bantuan ah. Kalau balik we dang mending enggak. Tong baturan cuma kieu. Malah di hampura. Ulah. Jangan. Jadi aing kamari sia apa? Kamari aing dilelep-lelep goblok. Eta pemola si mae sorangan atuh. Iya, kamari neulan aing yang manglebein waan itu ngelep-ngelep. Oh, ada pengasia atuh. Naon? Eta preman teh sebenarnya mah nitah ka yang neungelan aing sia mah.
Aing ge apal sia. Baru dewa. Ini si bodang dia. Dang. Kemana Dang? sih, Ket? Dewa dang. Mana? Jajan komekan cai. Diuk. Nah, ini si Combro apalin? Paling nam. Apalin eta preman nu tadi teh sebenarnya menurut ngeureuh si Combro. Oh, tadi jeung urang ngobrol tadi. Siapa yang bisa ya tuh poin gede. Iya. Mungkin Oh, tadi teh ngobrol. Kurang dibejakeun we. terus kumaha reaksinya? Oh, tadi mah ciganu iya, ciganu amak tapi da teh naon mata Nying, mau sama. amalan naon moal geus Jeung mun dibejakeun. gareureut ya. Aing. Tong gareureut wae. Cuma aja maka dibejakeun eta preman eta tah aing. Bae malah naon hayu wah. Yang make punya cai. Mau balik kah? Wah, kalian aja tadi tuh. Mantap kemana? Oh, udah mau ieu. Dekeun duit, mantap mah dekeun duit, mantap mah. Cor. Oh, anjing duit geus ka urang mah. Wah, kagak aing atuh. Oh, tong hareureut ya tuh. Moal. Anjing teh ampura ah. Moal. Geus ngarobol naon sia, Ket? Aicen teh. Udah kemana sih ini? Oh, enggak salah. Aing salah. Oh, dah sih kan kemarin. Aing. Ngeus we. Oh, enggak salah. Sok kampura we lah aing. Oh, teh ampura. Oh, kampura aingnya. Oh, awas bae mun kitu wae. Wah, aing naon? Ada di kamarana. Yang kali lah aing kan. Mantuan ngan cai. Oh. Nilu atuh aing. Ontong lah. Nilu asa aing mau baturkeun. Oh, sok bantuan. Oh, bae aing mentuan lah. Yuk, tuh. Oh, ngam. Kita kadang kalau ngajak ngobrol kan Iya sih tadi geus beri duit kok aing tadi janjian teh. Heeh. Kok aing ditambahan deui. Ada sih Allah. Aing tadi sesalaman ke kita. Juga maksud. Oh, nah. Kadang kadang kalau ngajak ngobrol gitu mah. Dang, bisa di dang. Ah, gimana dong? Dulu itu kamari, oi, oi. Saya ke bawah paling. Bawa lah, kuai di cepengan. Aduh, milu aing. Ayo, tuturkan dewek. Ah, kadieu sampai di tengah. Mau ngojay ka deui ka ditu, urang dipangku deui. Ayo, lah kita malah. Ah, Oh, si asna mahal nu aing. sebenarnya aku nih mau ampun. Hah? Ini dirinya. Kada deui, pae nu mau. Wah, teteh. Oh, bae atuh. Aing kaduhung milu anjing ah. Kamu jangan gitu, jauh-jauh. Alhamdulillah, yuk. Yuk ayahnya jangan sekenah-kenah. Bong jelema. Emo. Bocah. Dang, dang. Bukan dong. Oi, oi, ya jangan oi. Dang. Tapi dang kalau naik kita bawa aja. Ay, ayo. Wah, eta dang losos. Nah, oi. Tapi saat itu lagi-nya. Ayo, balik. Iya, Pak euy. Awuran, Pak. Yang boy, di kamari oi.
turun ketinya. Jangan curang bener Baiklah. pun. Ya bener-bener lah. Dang mana mah dagoannya dia teh nya. Oh, Oke lamun ieu cek dewek ngocor tuh, garowokeun heuh. oh, gimana dia ternyata? Itu ditu urang kayak bener kan ditu. Oh, Cek urang teh ngocor tuh. Kayak teh mun ngocor, mun teu heuh. oh, siap, ayo. Udah nungguan di dia. Oh, udah gua nanya. Hah? Doakeun lainnya. Oh, saya aing selamatnya. Itu Aku rek mudik, siapa? orang